si eleh ye, si eleh. Ulah bingung-bingung cek soleh tuh bagus soleh. Ay gitu siapa boga kotok? Ente. Mana tuh bisa ngaulah bingungan? Kula bae jadi kotok. Ye. Bisa sia, bisa. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bi'aunillah wa bi. Mali teruskan ku aing. Itu mah saya Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung gitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadele matanya bisa iber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang oleng-oleng nyeritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu iber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu deui satungtung deuleu sak iber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin di tandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang maleh sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa cilak-cilak Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ya balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem kongkolomo hebat atuh boro-boro kanjing bisa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak banuk manyar temlah kecil kan gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh dia kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok teh kena ieu atuh batur teh jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar ka ditu kangen Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyelehkeunana kumaha lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ay si eleh ye, si eleh. Ulah bingung-bingung cek soleh tuh bagus soleh. Ay gitu siapa boga kotok? Ente. Mana tuh bisa ngaulah bingungan? Kula bae jadi kotok. Ye. Bisa sia, bisa. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bi'aunillah wa bi. Mali teruskan ku aing. Sia ta, direkam sia. Aya babacaanana. Bi'aunillah wa bi kudratillah wa bi terus bismillah doang babacana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi kudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguru nembung coba cek Sultan jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuman balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja bisahan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo soleh ieu mah dek ngahargaan ka tuan be ja ilmu na ge meunang ti tuan geus urang deui dah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae ta salat Jumat terus langsung ke kesultanan kuari siap asah kira ngarupa kotok coba kongkorok ngarada gede sorana atuh soleh jeung anak atuh tamah kongkorong Cak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing
Ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing. Pokokna mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh. Cak pucuk umun ulah sombong. Ulah sombong heulanan. Kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan. Geus bake awi buta, awi dempet. Geus macem-macem tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa, tolol teh Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cak pucuk umun. Aya ngado? Wah, ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh. Wah tuh bagus soleh. Ngadu dah. Itu geus kongkorongok deui nyaman teh. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teh. Atuh siapa sok ngeuleuh jing. Pemain kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorong pas. Iya. Iya, tuh bagus soleh. Rongok sih sekali mah. Kongkorong. Kageteun urang pucuk umun kitu amat ya. Asana lain suara kotok teh mah. Dar diadukeun. Eleh heula, lain eleh semu eleh. Kapacok heula. Wah, urang pucuk umun surang. Sia lalab. Beakeun. Geus kagitik deui. Kakarak mulai. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan kotok atuh. Dia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siap. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain batrak-batrak ke 5 kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Tat. Buah, disoekeun burak. Aduh, cak langsung mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datung geus eleh pucuk umum. Sadat. Tetep bae teu daekeun sadat sakali deui. Nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabin. Akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum. Ieu mah keur carita naon? Boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok. Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah. Make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna, nu lurus pikiranana, nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manya aya pangeran dinobatkeun, manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti. Teu kaharti sing hade. Nah ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade geus urang ningali di Sumarekon, tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim, padahal DPR na muslim mayoritas, padahal camat na mukmin jeung muslim, padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Volvo, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeun ana mobil sia dikelargokeun di neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tang ngerecekna. Sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalik kumaha mun anak urang. Na'udzubillah min dzalik.
mentak sing ada ajikeun anak urang ke nama santren ku ari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus ku ari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung tapi tetep bae di mana ya nonek ngabangun perjuangkan batur dia memperjuangkan hayang atau orang memperjuangkan bumbu mantak naon nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atau mantak naon orang nu mayoritas berjuang supaya ulah atau gitu baik aduh berjuang datang ke lurah datang ke camat nah lamun ti ditu camat dibere duit ndek tanda tangan kurang bere golok ngap kada lho ya naon ya golok paranti naon ya paranti masjid kotok embe wah iya paranti masjid naon cek camat udah sok itu gugurkan tanda tangan golok nyangsang sih aja teh nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup nyawa sia agak-agak orang teruk ya aing mah kajenting paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas ya beheung sia urang mana sia camat ye pan ieu mah bupati da ku aing dirisekeun atuh ngomong-ngomong ngeulangan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun udang tereup